markas AL banyak tentara. Harus cepat ku cari tahu ada apa sebenarnya. Benar, banyak aparat. Sepertinya posisiku mulai bahaya dan aku harus cepat melarikan diri dari negeri ini. Si bos kacau ya. Halo bos, kacau oi. Di koran mana ke budak AL di Kadawung. Iraha kejadian. Kamari di Kadawung. Saya di mana ya nak? Di jalan. Karek ngomong si Gordon. Oh. Cek beja mah kusinakum. Aku goblok si eta si nakom. Keblos ka dieu nya. Ulah henteu. Ketemu di lokasi. Asal penyerehat teh kieu di tenggelan wae. Nyangges kayak waing. Dia lah. Bos, gitu ya pokoknya mah. Nyangges kayak kasih kadinya nyamperin. Bagusnya. Bos, pokoknya mah gitu. Ini perkara orang teruskan. Oke, urusan aja aing sinaku mah. Bos, gitu ya pokoknya mah. Ayo. Salam senam jari. Budak aing beunang dewa ya, budak AL ya. Manjang ya mau urusan aja. Aing teng heula ya. Kamaranan ya, biasana si Fernando sok di dieu sarana. Ya boleh bisa kedengeran ah. Aduh. Duh, aing mah kemarin dicarikan si Puja deh. Teu nyaho mah aing kemari geus ditenggelan. Goblok teh. Lalau aing jadina teh. Iya, SMS, WhatsApp, ada rese nih. Selalu ada yang lucu. Aduh.
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Jika kehendak Tuhan, suatu saat pasti ketemu lagi sama bidadari itu. The past is where it stays, way back a year ago. Budak teh. Bolorong. Wah, ngancin. Pataing poloran oi. Naheun urang. Nanti apa buaran? Bubaran. Naon? Pon anternya ke mandi las gitu. Siapa tuh? Kang wae ah. Kang wae si Fernando ya. Duh, si orang teh malah ngimpi pertemuan kedua jeung si Is. Padahal 2 minggu ke tukang amprok di markas jeung si Is. Pot kamu ngimpi dah, ampun dah. Duh, si Fernando sih ngunang-ngunang ngimpi ngeganggu wae ah. Gagal. Setidaknya aku berhasil mengandomba mereka. Dan aku akan terus bersembunyi dan melarikan diri keluar sana.
balanja ngeutu beungan naon. Oke lah. Naon ge deui eueuh tesi. Geula. Ditahan wae. Yang balanja. Keheula. Ulang teh sitah balanja teh mumai. Kapasan mah meninik mung, ngadon menilik sapoe balik burit. Mudah-mudahan sing ing ya Allah.
parah wae. Halo. Waalaikumsalam. Sia di mana? Kadioles ya aing penting ya. Tong lo batanya. Buru. Buru. Oh, paling tungguan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yuk, yuk. Belah dia. Yuk. Jas di mana? Ulin bang, Di mana? ulin. Ulin tisuk ya? Oh, dan balik ya ge. Aing teh dari tisuk teh ke mana? Dan ningali kolot nita ke mana? Jangan kini ngelawan, bung tita kolot. Hah? Dari mana bang? Jauh lah set ngobong. Oh! Ngaku sih ya? Wah! Kan gue Itu. ya, aing ningali serangan. Baik ya. Bu. Dia tahu jadi mama. Buru-buru. Dia orang jatuhin ke kolot. Bung ditak ke kolot siapa goblok. Dia jadi raja di mah. Awas ya bu aing sekali-kali desa situ. Mau panang bulu aing. Tibang nitah ke pasar di. Tibang nitah balanja doang kan? Siapa yang embung? Masya Allah siap. Didikan saja kegituan. Gara-gara balapan wae. Itu bang. Rumah saya tapi siap itu. Ya bang. Fernando siap. Jagoan anu suka kolot gitu. Yang hidup itulah kolot sih seumur umur. Ya kira emang doa kolot itu mustajab. Gitu kolot. Aing geus beberapa kali ngomong ka sia. Kahiji urang ngerasa ketitipan ku bapa maneh. Kedua orang sering amanata. Ulang nyerikeun hate indung. Ieu komo karek tibang dititah tadi under ka pasar. Menikmat embung sia.
Tapi itu si hirup numpang kena ka kolot. Dahar nginum, jajan ngaroko minta kena ka kolot. Tapi si bang kolot minta yang dianggur ke pasar sia menipat embung. Sia kumalamun sia jadi jutawan sia. Kumaun sia jadi loba dunya. Pak kolot kisuan dicelutak gitu. Jawab sia. Jawab. Ya bang, mal deui. Ulangan sekudu ngomong, kudu bari jeung bukti. Ngomong mah gampang, nggak ada deui, mau asal dikali deui. Bosan aing ngomongan sia teh. Kitu deui. Alangsa aing meningali kolot sia ceurik. Urang mah sarua pada kolot tinggal sabelah, tinggal induk. Bener ngaulan induk teh. Bagian urang ayeuna salaku anak ngurus ka kolot. Ulang nyusahkeun jeung nyusahkeun hirup teh. Lah sampai kitu-kitu deui sia berdos. Ketika ibu budak ti orok ketika segede kieu can pernah pisan ngabagikeun kanyaah ka kolot. Kolobana mah nyusahkeun jeung nyusahkeun. Can mayak mulang tarimana ka kolot. Digawe sabulan. Nganggurna mang tahun-tahun. Bedegong kana wae. Yang jadi naon syair. Giliran gering cilaka kolot kene anu ngamodalan. Ayeuna giliran kolot tibang nita balanja entah diantar. Masya Allah sia. Jadi jagoan sia. Diterima aing mah tak kitu teh. Tobat mah sia. Telepon. Halo? Waalaikumsalam. Naon? Fernandos. Mohon aya di dieu. Aya naon? Mina nangis wae. Nya, kini saurkeun. Nya, kini pe orang wih. Waalaikumsalam. Tuh, arek ke diomong. Me sirik wae cenah. Juk balik. Aku balik bang. Awas siap waing teu minta ampura. Jaga waing sia kai mah. Lah ulin sia, langsung kai mah. Bang, tolong wae kenaon bang. Aget. Ya biasa, Bleng. Tuh. Ngopi, Bleng, ngopi. Siap. Kenaon juga rambut gitu bang Ah, itu santai. Hah? Peda wae ketinggalin aja gano rada. Iya gitu. Naon. Ya, tadi pedang geus ieu ngagelendang budak. Si Fernandos. Anu pernah kamperok let. Kemana nya? Kode deui Fernandosnya. Anu sok main YouTube. Oh, no iya teh sok. Iya YouTube. Masuk boga YouTube. Masa? Jadi budak teh markai mana cerita namanya. Pas datang anjlok. Ningali teh aya indungna teh nya nita, kacirina mah nita. Mana abang-abang geus gaya menurutnya maka style. Baju balap. Oh, motor gede lain motor ieu, motor gede. Bang Dita ke pasar buat nolak, jadi kepancing ya bang. Itu bang, jadi kepikiran lain, pika balik di nanti ka dia. Kesel tuh orang boga anak buah ke situ teh. Udah dituntaskan mah, gelandangannya tadi teh carekan. Itu nama tengaku, budak pura-pura. Kita hawa tukang ulin teh gitu bang.
Astagfirullahaladzim, teman-teman teuing tapi mudah-mudahan sing iya bang, si Erling bangnya. Iya bang anggur teh asa leutik wae batak teh nya naon. Deu padahal mah teh nu pertama bang, pertama anggur. Anu kitu nu buahan pertama teh. Anu varian naon? Nu ninel. 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 Batang teh leutik wae tengah teh. Ari nu Everest mah gede. Everest halus. Terus anu naon Breng? Everest Ninel nu ieu nu YB Yellow Belgian. Iya, Yellow Belgian halus. Lumayan halus. Anu Ninel ada ieu teh. Da kuntring. Kuntring. Kurang pelajari we Brengnya masalah-masalah anggur mah dasar sarua di DG aya nu lewe kitunya pertumbuhan teh abnormal. Tapi insyaallah lamun perlakuan orang halus mah Breng sarua peplakan ge boga naluri aya yang berbaktina pasti sabar we Breng. Coba tuh nean ku humus bambu menang cah. Padahal teh kitu Bang. Tanah mah teh metana sararua teh metan sararua penyiraman sararua cuman tapi perkembangan beda. Anu ieu be mah halus jeung Everest. Nah anu Ninel mah kuntring wae. Bang, ari ieu naon ieu Bang? Ieu mah kos kieu geuningan Bang. Kunaon ieu? Oh, eta. Nu mana, Breng? Ieu nu ieu Bang ieu. Kunaon teh Bang? Oh, nu eta. Varian Landis. Jadi Landis teh rada rewel ku jamur ari usum hujan teh, Breng. Makana Bang ngambil solusi diokulasi gitunya. Batang yeuna Landis. Terus tersierna disambung ku Ninel. Ninel kan rada kuat kan hujannya tahan jamur. Iya, jadi ya alhamdulillah ya emang mesinnya aya nu gosong gitunya. Tayang serada gosong tah lamun Ninel mah ieu Breng tah. Alhamdulillah tan yang nyambung jadi sejen mah masih hejo tapi can keluar sirun. Ieu 1 2 3 4 5 genep mah jadi 7. Mah rada alus ya Bang, subur nih Bang. Ieu naon sih Bang? Tah eta Ninel Breng, ketika Bang Ninel varian nu tahan hujan. Ah ieu mah subur alus Bang Tah alhamdulillah mah Breng ya Harol. Varian iya TUSA. Lumayan tahan jamur oge. Tahun ya Everest ya sare jeung Bebeng teh. Oh iya Mau Everest tuh. Ini sabaraha tahun Bang? Sabaraha bulan ya? 4 bulan, 4 bulanan. 4 bulanan. Gede mah. Everest. Tahun itu Julian boga cak. Kan Bang Julian aja. Julian. Tapi asa iya ya nanti pertumbuhan asa beda jeung ieu apa? Ari eta mah kan Julian mah teu pigor tersierna. Ieu tah neng Jupe. Jupiter. Boga lain kamari Jupe. Oh Jupe mah ieu ge teh Isabel. Oh Isabel. Ayo ngopi lah. Ayo siap. Tuh ya mantap Bang itu. Nih, bijak ya. Bang, ngopi lah Bang dah. Saya sekleng itu, saya senang. Enaknya nih. Setengah genap Bang, sorenya Tek ngeri heula Bang ya. Oke gampang. Udah ulina kaburitan. Oh, oke gampang lah ulin ke dieu. Atuh Nya aya tek dieu. Sok tarik deh. Salam ka Cikaweng budak Bongas. Oke. Oke siap Anu Bang. bedagongna teu eureun-eureun. Oke siap aja Bang. Oke Bang ya. Ayo, brother. Ayo. Hati-hati di jalan. Oke siap Bang. Maju tanah uang iya.
ngopi. Ayo. Ningali ya. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewat bintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nangis. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewat rintang untuk aku anak. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nangis. Seperti udara kasih yang engkau beri, tak mampu ku membalas. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewat bintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nangis. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku